Iya aing erek dibawa ke mana Ki? Cicing, kayaknya ho. Ki, geus nepi lain. Ih, amit-amit. Malah kemerona pipina. Turun sia turun. Oh, geus nepi teh. Ulang nangkut wae. Turun buru. Luar biasa. Tilu poe sia karek balik. Teu nyaho aing lapar nepikeun ka ngebubui bangkong. Oh, bagus. Ulah manja barang hakan mah. Hakan naon wae ya. Heeh, kitu wae maneh mah. Eta geuning, tiga si Emoy. Keur naon sia Emoy na yo? Ye, si Gelo. Kebeneran pisan ye aing keur perih beuteung. Keun me belum bangkong ge jadi lah. Kumaha ngeunah teu? Asli, ngeunah pisan euy. Yang ngeunah goblok karingakan da sia mah. Asli na ngeunah ieu mah. Ah, emang dasar gambuhang sia. Heuy, ngeusan reunian anak. Aing erek keluar deui meuli somai. Perih beuteung aing. Jor, serek mangkat mah Jor. Aing aya baturna ieu ayeuna mah. Oke lah. Ai batur mah sore-sore kieu teh bari ngopi. Anak senja disebutna. Ai urang. Ai urang mah brudak sandekala. Ai batur mah kopi nage kapal api paling minimna. Ai urang kumaha? Urang kopi-kopi acan. Ai batur mah handsome jeung sareungit. Ai urang kumaha tah ai urang? Ai urang mah haseum jeung hararangit. Bau belum kabel. Aduh, kocak we sia mah. Yoi, meuni ueun dagang hiji-hiji acan ieu. Sugan bener cek mitos teh tukang dagang mah ayana di pasar hungkulnya. Kebeneran boga imana keur kajida. Di cleaning ku aing imana ge anjing. Ayo sia. Gimana eta? Kuat enjoy kitu serek naon Erek ngabangsat lain. Dibejakeun sia ka Pak Abai ku aing sia. Digebukan sia di desa diasupkeun penjara sia. Ya panik ya. Hei, tong nuduh tanpa bukti sia. Encan ngabangsat ge karek-karek. Lucu meureun ngomong kitu teh lucu heuh. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kudu parah heula heuh. Karek daek usik sia. Pamikiran gelo. Aduh, mending ngilu sia jeung aing yuk. Kamana moal sailu-iluna? Palana urah. Ya, buah tidak jauh dari tidak tempat jatuh pohonnya. Ngomong naon sia teh jurek kuat pabulit kitu. Anu bener mah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kitu. Teu kabayang ku aing jelema kieu jadi panutan. Cek balana teh bener we. Yo, aing rek nanya, naon maksudnya ngomong gitu ka aing? Sia bangsat pan heueuh. Tah, kege anak maneh ge bangsat oge. Keteh hasil ngabangsat maneh teh dibangsat deui ku anak maneh. Kitu pa bangsat-bangsat hirup teh. Da kalakuan budak mah moal jauh di korotna tunggul. Sia aki-aki peures oge sungutna. Atuh sing ulah aing boga turunan ngabangsat. Nepi ka kiamat oge aing moal ngahalalkeun pagawean aing jureng. Heuh mah kepaksa we aing bakat ku butuh ekonomi. Sia mah lain mah bijak geus kolot teh. Dibere umur panjang dengan ngrebeng we kitu. Dengekeun yo Ki. Sanu nyaho ieu nu boga imah teh tarajaka tara mere ka batur. Ieu mah keur hukuman tuman manehna. Beunghar-beunghar tara mere kos nu halal boga duit. Sia sarah mah lain rumah sia. Ampura Ki. Aduh.